Cek. Tadi isuk si gaya Cek Isa ka imah. Heeh. Rek naon? Rek ngalabrak abdi. Nah, make ngalabrak. Eta, pada abdi sok heureuh jeung salakina. Ya Allah. Nah masih kene osok eta heureuh jeung si Mustofa. Cik atuh Cek, tong sok heureuh wae jeung salaki batur. Atuh da si Mustofana ngoconan wae. Nya geus tong dilayanan atuh. Antep we. Heeh. Coba atuh Cek, heureuy teh tong jeung nunggus boga pamajikan. Neangan mah anu lengong we atuh. Teuing atuh da resep ningan. Ngeunah heureuh jeung salaki batur teh. Komo si Mustofa mah bagur ka abdi teh. Daripada Mustofa eta mah ngeunah keneh Mustofa ieu. Ini dia Mustofan, Mustofa panggang pertama rasa Nusantara by Wiki Kitchen. Terbuat dari kentang pilihan yang dicampur dengan bumbu-bumbu dan rempah-rempah khas Indonesia. Proses pemanggangannya membuat kentang Mustofa ini menjadi semakin crunchy. Cocok banget dijadikan teman makan kapanpun dan dimanapun, terutama di bulan Ramadan. Kentang panggang Mustofa ini bisa dijadikan menu makan praktis di saat berbuka maupun di saat sahur. Ari varian rasana naon wae? Oh, banyak. Kentang panggang Mustofan ini memiliki berbagai macam varian rasa, mulai dari original, taliwang, original pedas, dan rasa rendang. Jadi, walaupun kamu hanya makan dengan kentang Mustofan, kamu bisa merasakan sensasi makan bersama rendang dan juga taliwang. Oh, ari kitu mah ngeunah atuh. Moal bosen, tak meuli abdi oge persetok bulan puasa. Tuh, buruk na meuli. Heeh herek mah teh heula duitna. Kasaha? Ka salaki batur. Cek, tempo tuh tatangga. Perasaan asa kumineng balanya teh. Kamari teh anyar keneh meuli kulkas jeung lamari. Ayeuna siga geus meuli meja makan jeung lamari TV tuh. Atuh nyakeun bae da duitna ieu. Ish, lain gitu. Eta we manguyuhankeun. Sakitu boga imah leutik oge ngan hayo we meuliean barang. Asa kumangheurinkeun aing. Keunah atuh daripada siga euceuk, imah we lega di parabotan teh boga. Rasa kusilan ka batur. Sakitu ge alus batur mah bisa babanda. Coba euceuk ayeuna. Wis boga naon? Piring songhek oge masih kena dipake. Perhatosan, kanggo para ibu-ibu hajat, ibu-ibu yang mau mengadakan hajat, kamu bari hajatan tika peuting, ya bu, nya, lamun naik hajat tika peuting, usuk asakna sing loba. Jadi sangkan abi datang kadinya sore oge masih kene kebagian gitu, paras manan teh. Ima kumaha datang kadinya teh, sangu geus pangacakan, daging geus kari bumbuna, sayur sop geus kari engkolna. Nempo samangka jika urut tapak nyarabakan budak. Atuh bu, nya usuk asak teh sing loba. Ih, lain naon soalna abi ngahajat ieu mah candahar. Ka Surabaya dibalikeun, moe kutang di coo manuk. Kana gaya diheulakeun, ari hutang diantep ngagunuk. Meuli bayam di jen laksa, aya teh erna di jero WC, pas nginjam beuni maksa, ari mayarna sok hararese. Meuli loyang jeung wadah sawit, aya si gareng meuli calana. Lain teu hayang mere nginjem duit, tapi sok sieun goreng tungtungna. Arek nyeseuh ka kampung Loji, Mang Ahyar gede leho, kos lu heueuh merean janji, waktuna mayar gede poho. Carita we puasa, ari teh beurang ngomongkeun batur. Caritana we arek puasa, ari salatna henteu. Meuli baju heulakeun ari puasana sakadaek. Boga mukena we meuni aralus, ari dipake tara. Caritana we geus ngentah hampura, tapi masih kene sok ngagogoreng. Bebejana we rek ngabuburit, padahal mah rek bobogohan. Aduh sia aduh. Nyen kue lebaran namanya loba. Terus ari salaki dibere nu tutung. weyo Caritana we puasa ari teh beurang ngomor batur. ngamoro
Pokoknya jelema di poro. Aya teu anu kolotna jiga kolot dewek. Alhamdulillahnya di paparinan milik kitu Gusti Allah teh dibere imah anu dapurna lega. Tapi jijienan di tempat heurit. Tuh tempo coba. Hah. Di saung anjir. Ci urang tempo. Tuh. Popoean raweuy. Plastik daging rek caroplok. Karena aya bupati tadi. Hah? Bukan aya bupati tadi mere. Bupati, lain Mbak Imom. Pernaon mah? Iya, geus budak beurit. Loba beurit sugan mah? Heueuh, bubu mah dising tarolong. Paehan atuh mah. Heueuh, pan arek eta oge, arek dipodean ku aing oge. Kunaon maneh? Lapar. Nyadaang atuh di lapar mah. Heeh arek. Dar jeung naon mah? Sae nanyakeun daang jeung naon. Kos nu sok mere resiko we. Tong sok loba tatanya daang jeung naon. Daang sayana. Naon anu geus diayakeun ku kolot. Naon mah? Ieu tempe anu di dieu dikamenakeun. Iya dicakat. Nah ari sia sok tarata-tanya heula ari nek cakat cokot teh. Kan cek mah ge tong sok loba tatanya. Jaang we nu aya. Masa kita nu di dieu teh ngahaja. Ku aing teh dipisahkeun. Nah kunaon dulu maka dipisahkeun? Geus dipurulungan racun jang beurit. Gak perlu nunggu lebaran buat masak opor ayam. Di hari-hari biasa juga bisa kok. Yang penting ada daging ayamnya. Kalau nggak ada ayamnya, Tawak saja hayam tetangga. yang namanya opor ayam pasti kurang lengkap kalau tidak disajikan bersama lontong atau ketupat. Emang sih bikin lontong ini agak ribet, tapi semenjak ada alat ini membuat lontong menjadi sangat mudah dan juga tidak membutuhkan waktu yang lama. Hanya cukup 30 menit, terbuat dari bahan stainless yang berkualitas tinggi, tebal, kuat dan juga kokoh sehingga tidak akan mudah penyok. Dengan menggunakan cetakan ini membuat lontong menjadi lebih rapi. Caranya juga mudah loh. Pertama, kita gunting daun pisang dengan bentuk lingkaran. Kemudian kita letakkan di tutup cetakan lontong ini. Lalu tinggal dikunci deh. Selanjutnya kita gulung daun cau ini, lalu kita asupkan ke dalam liang cetakan lontong ini. Agar terlihat rapi, kita tek-tek ujung daun caunya. Untuk mempermudah memasukkan beas ke dalam cetakan lontong, kita gunakan botol plastik yang sudah dipencit ini menjadi sebuah corong. Lalu isi cetakan lontong ini dengan beras sebanyak 3 sendok makan atau sepertiga dari cetakan lontong ini ya. Lanjut kita pasang tutupnya yang sudah dilapisi dengan daun pisang. Habuskan cetakan lontongnya ke dalam air yang sudah mendidih ya. Dan juga harus sampai kakeem biar lontongnya bisa asak dengan sempurna. Lalu rebus selama 15 menit. Setelah 15 menit, diamkan selama 30 menit. Lalu rebus kembali selama 15 menit. Setelah asak dan didinginkan, buka tutup cetakan lontongnya, lalu bijilkan secara perlahan. Wow, sempurna. Lihat, rapi sekali kan lontongnya. Teksturnya padat dan juga lembut. Tinggal disiram deh pakai kuah opor ayam. Mantap sekali. Mantap. Untuk pemesanan, klik keranjang kuning. Mau kemana kau besok-besok? Ya mau gawe lah. Masa mau lalajo dangdut? Tanya sekali kau. Isuk-isuk sudah berangkat. Soalnya dununganku sudah talata. Jangan indit terlalu berang. Sasarina kau selalu talalangke. Sekarang aku sadar, selama ini aku kurang pihot-hat dalam bekerja, sehingga membuatku hararese mendapatkan gawe. Makanya kerjana sing junun. Kalau tidak gawe, bagaimana kau bayaran hutang? Iya, aku pun selalu memikirkan tentang hal eta. Dan lagi, kau jangan lalawaran sama hutang. Hutang yang dibiarkan ngahunyut, lama-lama bisa nyekek. Iya. Sudah angges belum ngocoblaknya? Aku mau indit nih. Memangnya kau sudah memuluk? Sudah tadi. Memuluk apa? Pasti endog. Kata siapa aku ngahakan endog? Dengan sanguku tadi pagi, olahan ikan cakalang dan juga paru sapi. Tohaga sekali dengan sangunya. Memang masih kaburu untuk usuk asak. Ya kaburu lah. Bahkan aku tidak perlu riweuh lagi untuk usuk asak. Kok bisa? Ya bisa lah. Karena sekarang sudah ada lauk kemasan siap santap by Caprasa.
Lauk kemasan cap rasa adalah masakan khas Nusantara yang dijieun dari bahan-bahan asli Indonesia dengan resep istimewa dan diwariskan secara turun-temurun. Dikemas secara steril saat baru diasakan sehingga tetap awet sanajan tanpa bahan pengawet. Lauk kemasan cap rasa cocok sekali dimakan ejeng keluarga maupun sorangan. Enak sekali. Lauk kemasan ini bisa langsung dimakan atau dihangatkan terlebih dahulu. Jika tidak buru dihabiskan, sisanya simpan di kulkas ya biar awet. Tersedia berbagai macam varian, mulai dari cakalang merona, ayam merindu, dan separuh jiwa. Pokoknya, lauk kemasan cap rasa memberikan rasa cinta di setiap santapannya. Katanya tadi buru mau indit. Iya ya. Kau sih ngajakin terus ngawangkong. Tapi Kenapa? aku baru ingat kalau hari ini poe Minggu.